Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahman sadayana wargi. Alhamdulillah. Aduh meni ramenya Kang Ayang. Rame. Alhamdulillah ya. Kang Eng meni euyeuhnya. Gusti teuing. Pangker meni arageun kieu. Di sawah ke ya mah. Oh damang neng Kang Ay damang. Alhamdulillah. Aturan wargi ngaronda sadayana wilujeng wengi wilujeng tepang deui dina ajang ngaronda ngabuar obrolan budaya Sunda. Alhamdulillah pamugi sadayana wargi ngaronda dina wengi ieu nuju aya dina kasehatan, nuju aya dina kawilujengan, teu kirang sawios-wios kitu sadayana nya. Alhamdulillah ngaronda ieu paginten dina waktos ayeuna teh wengi Sabtu. Pamugi wargi ngaronda sadayana kalarasan mungkin itu nuju maranco sadayana gitu biasa soalnya mah siang kene gitu atau sepatos biasa wargi ngaronda sadayana acara ngaronda ieu teh live streaming ngalanggungan Facebook da Kang E maka sadayana dibagikeun masih seueur aya 2 tronton deui wah kira Bapak menyetok wae disesuaikan dengan badan Kangga urang teh sok aya paribaos neng mala. Saupamina urang non teh masihkeun hiji kahasaya bakal dibalas teh ku 10 mantap Kang Hen mah da bageuran. Gaduh Facebook dibagikeun. Mata tinggal we. Naonna sanes beuki begung. Kalau bagi ahageun. Oke, para wargi ngaronda sadayana salian dina Facebook na Kang Eng. Atuh ngaronda ieu teh bari tayang ulang dina akun YouTube-na ngaronda TV. Mohon.
Sumangga di like, terus di subscribe, oke di komen. Di komen. Nah, Dibagikeun deui wae dina YouTube lagi. Dibagikeun. Leres. Nah, gitu. Atuh seperti biasa Kang Eng. Aya saha wae anu parantos panco teh. Aya Kang Rudi Ucin. Kang Rudi Ucin, pemugi sehat ras. Aya Kang Agus seluler. Eta Kang Agusnya. Oh. Duh, mari Satya pada maka dia tuh Kang Agus lah. Salajengna Kang Eng. Aya Kang Budi Rahmat tuh ka Wah. urang mana eta. Wow. Tapi eta mah. Be, Aya Kang Denny Al-Bukhari. Kang Denny Wow. haturan wilujeng Wangi. wangi. Salajengna aya seudi Kang Biasa Eng. nama Api Dudi. Tapi Dudi Haturan api sadayana. Salajengna aya Kang sadaya. Atep biasa pucung heul. Atuh namanya pampodong ada. Eta teh. Tuh nya aya Singaparana Leujeung Wengi. Tah, singa parana. Lagu laras mah eta nya. Oh. Singa parana gitu. Leujeung Salajengna. Wengi. Sadenya aya wa Kakang Prabu. Aduh, Oh. Satya Kakang Prabu. Aya Kakang Prabu. Aya Kang Haji Awal biasa nama sok manco lah. Laras. Oke, teh hilang pangitan di studio oke. Aya Wabengko. Aya Wabengkung aya. Aya Tike Tike. Oh, Asa enggak teh Tike ge nya. Enggal. Oh, aturan salajengna. Biasa aya Kang Denny Al-Bukhari sok manco biasa nama. Gitu nya. Pakani tadi teh siap cenah. Pakane ti Leuwiliang. Leuwiliang, Aturan siap. urang Leuwiliang. Teh Ucu oge tadi siap. Oh, cenah. teh Ucu Di oge. Sukabumi Oh, siap. Alhamdulillah. Terus Kang Dadan oge tadi di Surabaya siap Bang He. Eta teh urang teh karona teh ka Surabaya. Tadi teh kan bahasa Wawar. Mohon. Bukan mah Kang Hem siap cenah gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Teh Resti Agung. Tuh, Resti Agung aturan Di seberang. Siap, di seberang siap. Salajengna Wadewo. alah. Alah, waduh. Wah, ulah pabelit, Pak. Wah, ulah pabelit, Pabelit, ulah sareng Pak. eta mah. Kan eta mah mending ka dieu heula lah. Nya. Disemut ka dieu abi dituar ge. Kalau Sakit heula. mangga hatur nuhun wilujeng anu masih manco pangintennya. Atuh seperti biasa dina karoda ieu teh. Aya naon ieu teh? Kela. Kela ayo. Ini anak naon Naon eta teh teh? teh? Pokoknya sarung. Ayo teh kemarin tenang. Ya, Ya, terus. tenang itu teh. Terus Ayo ngaranna teh surungku itu di direun eta. Naon? Hidung. Terus Jadi ikat Loh. rambut keriting. cari kelas itu abad teh kalah mah tuh. Aya naon? Mana rusuh atuh. Rusuhan geula aya naon? Sok atuh Nya nyari kan teh momean singen. tenang. Nya. Punten neng, punten. Siap, siap. Nah, kaditu. Nah, kaditu. Rusuh teh sasalaman-salaman. Eta teh napina Papangihan abah teh. Papangihan. Papang. aya naon? Repe atuh aya keur ngawur teh. Kela eta aya baju kakalayangan. Gitu bae. Kela atuh. Mari sakitu oyogna majan teh. Majan teh abah kakalayangan cenah. Pugu ge ruas di teh napa bagi ka dieu. Nya sarua ieu abah teh ieu tahun. Kumaha. Keur ngomean tenang abah teh. Yes. Keur ngetrepet aya paluna. Bisa cenah kitu lah. Tuh baca. Naon? Awas palu. Oh, palu ieu teh dina naon yo. Tanya bertek itu naik di direun teh. Cenah disada. Naon? Oh, tempat teh ngajung kiring jangkungnya. Iyalah. Rambut hidung. Loh. Acuk hidung. Jebak keriting rambut teh. Hah? Sampean keriting deh. Apanya? Duh, kali basa. Man pamutuna abah ge lamun awewe malah mau nempoyang. Kasep-kasep nah eta. Atuh aya kasep tiga nu reuas atuh. Nah, mah ruas teh nya mikireun gitu. Jika teh lamun ceuk bahasa Jakarta mah widadari jatuhan cenah teh. Waduh, aduh, bakal duren atuh. Eta mah kanu nu jatuh. Oh, da juga duren gitu teh. Tong kasori. Itu da rame atuh teh berita teh nah itu Rame tiga ya? nu reuas tapi Mana teh we cari-cari acana tuh. Geula keun ieu pan abah teh laporan ka mana teh teh. Naik laporan apa teh ka dieu teh. Ya. Naik laporan itu Aja. teh. Kan? Mohon aja. Nya gitu terus ditanya kok beda. Mana teh ngajeng-jeng di ditu. Ya. Duh, eta
buka sep aja. Wah kieu usaha atuh eta teh. Katoing, abah teh nyaho. Aku mau nyaho mah di beja Tanya tadi teh ku abah teh saha di mana? Nah atuh hansip teh ieu teh kumaha? Banyak ditanya teh sungguh sengir ngajak seuri atuh. Jadi abang teh kabita seuri. Gitu boleh dikubur sama meh maut lah. Kontak dari laporan jeung kan payun gitu. Tayana mah dari laporan ka dia kumaha arah atawa entong eta teh. Naros gili tamu Ieu teh nya urang teh ngantosan bentang sema ieu teh. Oh, Tadi teh aya kamana teh berita. Nya ada. Bilih gitu keterangan ka dieu. Bilih abah mah tuh teh taros saha bade ka mana? Lain namanya teh. Ajo ieu atuh dari Anu luas eong, anu luas ieu no. Luas gitu tah mun cepat. Aina di mana? Dipengkerkeun di ditu. Cing atuh pilari. Oh betina, apa teh gede tanya teh ditakonnya. Diantep berecet ka dieu mah teh. Ieu mah. Ai diarah aya mun aku bae ka dina ka dieu. Astagfirullahaladzim piraku deh ari jam 5 arah. Nya da keun bae sebeun aya arah. Abah. Atunya. Abah taros heula bisi bangun nu ka dieu. Bilih tamu ka mana we bilih ka Pak Haji, bilih bade ka dieu datang ke si dieu oge we. Bade ka nusuk dengan tamu tadi teh. Pilih nu bade ka Neng. Wah. Tadi neng teh. Maka teh can pepeng aja. Ulah di manu abi. Oh, itu cara Iya sok. Aduh Gusti teh. Ai mau deh boga hansip teh gede di sana. Assalamualaikum. Ya ampun. Asa kasida ieu mah. Aduh. Hai tiga nu tapi geuning caket teh teh. Dan Tiga nu tapi oh, caket. kapan kehalangan lagi bisa bara negara itu. Kehalangan teu kehalangan toret. Lingis cenah. Punten pasien pahalangan. Awas. Awas. Kehalangan ku toren Gusti teh. Tingali kita. Bertemu na tingali. Pes. Oh, aduh. Gusti teh. Cari. Tingali. Ai teh. Jo adinya wungkul ieu teh. Ya. Ai boga imah teh saha ieu teh? Bapak bener miliknya di tukang. Ka Neng hungkul punten. Aduh, biar teh. Apa gede milik di tukang mah cicing di tukang. Abi mah kula laki bantu butuh. Oh iya. Ada nama kebutuhan ada milik bapak mata tadi tanya oge. Kudu nyung jo teh butuh naon atuh cenah kana dieu. Awe nama. Sugante sahanya. Abah mah da teu popoe ieu mah aki abi. Iya teh. Nya. Ai sugan teh aki-aki. Sumumpan aki abi aki. Ai teh atuh hai di depan warung teh. Aya bentang sema. Iya. Mas bener. Iya. Sugan Atuh aki nanya-nanya ka dieu mah sareng jeung abi tadi teh. ke laki. Abi mah isinan. Oh, panggil ka isi. Oh. Mohon saur bahasa Sunda mah. Mohon. Saur bahasa Indonesia mah. Ageng ka isi. Ageng ka isi. Aki teh ti paling mana itu? Besar kemaluan. Kalau rasa di Cisarumi. Jeung abi ge Cisarumi. Hah? Kita bentang sema. Semun. Sugan teh bentang sema tadi mah. Iya kan bentang sema. Oh, Nah, di mana? teh tadi teh abi teh dipasarangkeun ieu tah seratan cenah bentang sema di dieu teh. Oh. Tapi da teu katinggal hurufna teh. Poek we. Ai gurunya tadi poek deui wae teh gitu. Kabalak-bak aja. Aduh, Gusti teh. Kumaha naon fakta. Mohon bae. Panusan era ge hari deung. Ieu teh abah nu hejo teh. Hileud abah mah. Ki atus kadap akinya, mohon satu acan abi ka aki, oge ka pakinten di dieu teh seueur anu narongton akinya. Abdi pakinten bade biasa we gitu tah. Tuh geuning aki sok pangalayan. Aya si ganteng kalem tah. Itu kenang. Hai kita aneh gitu nya. Kudu tuh warawuh. Sahanya Mohon. Abi mah saya suci. Turun lagi. Aduh, hatur nuhun kasih. Maka nuhun pisan. Nuhun duh. Aya gading atuh. Nya, Saya atos. Enggak juk. Salalakeun di larasan. alhamdulillah aki paling dieu mah. Mohon wargi ngaronda sadayana alhamdulillah dina wengi ieu ngaronda kasumpingan bentang semah bae. Terus aya payunan urang sadayana satu acan simkuring naros anu leres saha ti palih mana oge bade naon ka dieu teh gitu nya. Dinamtos panginten satu acana seueur teh ki nu nonton gitu nya. Ngomong we gitu tah panginten dina ngaronda ieu sapertos biasa aki
paduka sambut sunat kalampas. Beres. Aya nu didugikeun sasiereun sabeunyereun pamugi aya manfaatna, aya paedahna ka wargi ngarona sadayana. Atuh panginten tema dina wengi ayeuna teh kaleresan kulantaran datangna aki-aki ieu teh. Da ari aki-aki masuk rada aku mah nya urang ngobrolkeun dongeng we neng nya. Oh, pada ngadongeng. Tah, sanes pada ngadongeng. Naon? Urang ngobrolkeun dongeng we. Kan pada ngadongeng. Keun we tah pada ngobrolkeun dongeng. Ngomong tak jadi pasea ayeuna. Ya, siap. Numpangkeun macalik. Mohon banget. Nah gitu para wargi ngarona sadayana, naon atuh ari dongeng teh? Margi dina zaman kapungkur sok asa wararas kinya kami dina waktosna sonten narago paeun radio ngupingkeun naon dongeng. Terus teh sapertos ayeuna we sinetron kapungkur oge kitu nanging bentenna panjenengan ari ayeuna mah layar anu tiasa ditinggal aya kapungkur mah digupingkeun nu namina dongeng teh sok terang caritana teh lamun teu ngupingkeun teh panasaran dugi ka mana ieu dongeng ieu teh terus teh caritana kumaha tadi abdi teu ngupingkeun kan gitu terus tah panjenengan kieu nya satu acan simkuring ka aki ieu teh da aya sapertos biasa iki aya kewajiban oge tawis kasih kana seni dicinta kana budaya bidadari mana alam priangan eta Tasikmalaya aya hiji kawih kieu teh Kawi. aya kawih wajib kawih ieu mah wajib kawih Nasiban teh kalawih. ieu kawih teh kaleresan tawis kacinta dina ngaronda kanggo Tasikmalaya pamugi we ieu lagu teh sing gancenenkeun naon nya kapal wargi ngaronda sadayana teh Panglipur Prabu Pangbeberahman gitu nya ka Tasikmalaya boh anu di kotana boh anu di mana wae gitu saumpami nu nguping lagu ieu teh mikasono ka Tasikmalaya ieu lagu teh hasil karyana teh aya Aya saha? aya pokona mah jolmina teh pami digambarkeun mah ceketos tahan pakat banget gitu kan teh ciptaan Kang Hen Kang Hen. Kang Hen Terus biasa nyipta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik mah mah ajaib. kumaha Biasa ngogorolongan ya nama. ngobrol aku udah dinamo ieu lagu teh Sip, balik jalan mana? jejer teh Cegat Pak, cegat. Tasik Nura Oh. maka. Terus. Ari Persib mah Tasik aing Persib mah naon aing Ari Tasik mah. Baru mah Nura. Tasik nu urang Mohon. ari Kang Hen mah Kusaraya. oh bener maka wargi karona sadayana urang kupingkeun wae hiji lagu nyaeta Tasik nu urang Tempat anu
Atuh alhamdulillah Ki ngaronda ieu teh sponsorna teh penuh gitu Ki. Alhamdulillah. Anu ngawadahan ieu ngaronda teh di antawisna teh aya lingkung seni Sekar Putra. Oh, Ya, saha? Sekar Putra anu dipupuhan teh tetep we. Pupuhuna teh nyaeta Kang Hinkene. Alhamdulillah. Sekar Putra ieu teh nyayogikeun sagala rupi kasenian. Kesenian. Mohon Janten campur dirinya campur didinya mah seueur. Ka para wargi ngaronda sadayana anu ngagaduhan paniatan syukuran, nikahan itu ieu mangga. So pamina hoyong Aya di dieu. hiburan aya di dieu. Aya. Aya upacara adat Ki. Ada Aya jaipongan Ki. caipongan. Aya Calung. calung. Hmm. Pencak silat oge aya kalaresan pagurona teh dina kaping 23 Maret kamari teh bilang kalaki anu kalima gitu tah leres ya. Seueur Pak. Paraji sepit aya Abah Bengkok. Tuh. Nah maka wargi ngaronda sadayana anu meriugeun hiburan, meriugeun itu ieuna aya di lingkung seni Sekar Putra. Anu alamatna di mana, Bah? Di mana Pak? Siawang. Mohon. Siawang Lebak RT 15 RW RW 4 Desa Siawang Kecamatan Lewisari Tasikmalaya. Aya Kang Mumu, Kang Mumu, haturan Kang Mumu, aya Opai, Kang Opai, aduh Kang Opai. aki-aki tapi kasih. Nah, aya nama Kang Opai, aya nama aki Aya ieu, Kang. aya nama ieu. Tajul, Kang Ari Tajul. Aya Kang Danten Rajeng Wengi, Kang Tajur. Kang Tajul, Oh, Tajul. Aturan. Aturan. Alhamdulillah. Mohon. Lain mana rempong bae namanya. Mohon. Aduh, tinggal ieu ku sadayana hari hidup. Atuh sabda acan dilajeng wargi sekedap kinya Mangga. abdi baris ngadugikeun kewajiban abdi kitu nya ka para wargi ngaronda sadayana nu sapertos tadi parantos disebatkeun naon atuh dongeng teh. Nah, Gitu, eta. tah. Dok teh ceuli, ngeng teh ngajelengeng kana ceuli jadinya. Ieu teh di antawisna dicutat tina Wikipedia Sunda atanapi ensiklopedi bebas. Nah, kitunya. Sumberna teh. Mohon. Para wargi ngaronda sadayana, dongeng atau wadangiang mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atanapi lancaran. Nilik wandana jeung geusina dongeng teh kaasup rekaan baheula. Ilaharna dongeng teh pikeun barudak. Patempatan anu jadi lantaran mineng tetela gambaran kaayaan baheula. Tokoh-tokohna teu manusa wungkul, tapi oge sasatoan, buta atawa makhluk sejena. Corak rekaan heubeul anu mineng ngolah siloka atawa alegori pikeun mungkas tema. Tah, aya disebatkeun wangenan. Dongeng nyaeta carita anu teu asup akal jeung teu kajadian. Biasana osok nyaritakeun kajadian-kajadian zaman baheula. Numutkeun kamus dongeng teh babat meunang ngareka. Babat karangan anu teu kajadian sanyana anu moal jadina. Budi Rahayu Tamsah di dieu netelakeun yen dongeng mangrupa carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukurana parondok. Dongeng mimiti gelar dina wangun lisan sumebar ti hiji jalma ka jalma liana tur teu kapanggih saha anu ngarangna. Lantaran sumebar dina wangun lisan teks dongeng babari robah atawa leungit. Robahna teks alatan aya nu dihaja jeung teu dihaja. Kitu tah papasingan dongeng dumasar kana eusina dongeng dibagi 7 nyaeta engke. Aku gaduh dongeng. Pun sada can aki ngadongeng Nya, apa? nya. Tah ieu teh bentang sema. Abdi mah wajib ka ieu. Abdi mah lain dongeng abah mah Ya. ngajaritakeun. Mohon, Punten apinya. Mohon. Dua nanti aki-aki bengkung. mohon. Keras kok itu. Aja. Apa teh nalin hayang bisa dongeng teh hayang ngadengekeun kudu aya anu tukang dongeng gitu. Mohon, mohon. Ditututukeun kok abah teh. Tapi aya hikmahna eta gelap ya. Ya. Kumaha teh Ditutukeun ku apa olehnya beledug ge ya gelap. gelap teh. Nah, si aki-aki astagfirullahaladzim jadi lempeng ya alhamdulillah. Tina astagfirullah. Aya bakat kurewas we nya kurewas. Coba. Saya tak dongeng teh. Ieu lah ieu teh da nya sim kuring teh teh acan aos wargi. Urang langsung we ka bentang sema. Sarta acan dilajeng panginten mangga aki nepangkeun ka wargi ngarona sadayana aki teh saha di mana mangga aki. Sampurasun. Ampes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ida bengi ieu da kita masih kena kru ngarona ieu teh. Oh, Alhamdulillah kita suruh kasibukan balung ai jalmi penting mah kitu nya. atuh dah lah. Ai jalmi butuh mah jan. Budak-budak gimana budak-budak karipu. Macam ki. Jeung teh da kita heueuh jalma heureut pakeun pungsat bahan teu seperti batur salieur bae di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah. Ini resepnya nya. Sok sararedih akhir teh. Keke. Tisu di mana itu? Itu kedah. Sekeng teh kutan kieu karasana ari jadi jalma leutik pangarah ukur saeutik komumun teu berkutit meureun jiga anak kicik. Gitu dah. Sakieu aki maleuheung make baju oge hideung pamahugi teu nyiiteung lamun teu dipake teh sok asa nineung. Dulu aki pernah berjanji basa eukeur ngaragadi sugan teh eta leng-leni sing horeng teh dikukur macukan eurih di paraban bulu puyuh begitu tur beki perih pagawean dengan ukur ipu. Sedih tapi Pagawean sagala dipecak hati asa ngarakacak boga budak beki nalaktak pamajikan neureyan cak-cak. Cekeng teh cita-cita ti kapungkur ku hayang dari jadi direktur dasar nasib hanteu mujur kalah ka jadi tukang cukur. aduh gigireun. Aya tukang cukur. Si Abudi Cita-cita ti leutik ku hayang jadi penilik dasar nasib eueuh milik kalah ngagegelan bilik. Kalau bagi milik dengan tiang listrik. Cita-cita ti bareto ku hayang menang mudonto dasar nasib teu ngajodo kalah menang kudu gelo. Lumayan, nu gelo-gelo teh. di mandian deh ki. Kayak urang ibakan we. Makan deh. Ayeuna bisa seuri sote di dieu. Lah kita ayeuna teh kedengakeun indung budak jeung budak. Oh, mohon. Kapan kita ayeuna teh boga budak orok. Ayeuna teh. Boga budak orok deui kita ayeuna teh. Orok kan deui. Alhamdulillah orok geus kawin deui. Ngan teu ngeunahna teh aya boga pamajikan boga orok sok teu ngeunah kudu jadi pamajikan. Anak kumaha ki? Kotrok-kotrok ngalapanto kurunyung anu mawa pingping hayam jeung sangobodas paribasa ngalongokeun nu ngajuru. Oh, ya. Kurunyung mawa amplop paribasa nyecep keur budak. Kurunyung mawa naon teh mawa wah sagelupin lauk sagelupa dahareun paribasa keur ngalongok orok. Oroknya. Cekeng teh ari aing anu nyieuna meuli. Mana tadi tawiat. Kapan ieu mah ilmu na manfaat. Tidak ada rezeki na ku budak. Oh, da teu ngeunah geura ai pamajikan jeung budak na urang nyieuna sakitu aduh. Ya bener. Nya ka budak teh nyieun budak teh nepikeun kacul baju cul calana. Gusti Padahal aya paribasa ieu teh nya. Pami ninca kadinya mah gitu tah. Asal ieu paribasa eta teh. Sabab aya inung nu nganu, bapa nu ngeunah. Gitu. Pulang dari itu hasil. Kalah gitu nya. Bapak, ngedadak karalak ya. Kapanan menang bojoran nu gelo. An ari aki teh eleng-eleng dari majikan teh. Nya Cekeng teh. Mama cekeng teh. Bebek cekeng. Aduh, bebek. Datang modern. Bebek. Bebek cekeng teh. Pusaba bebek cekeng dah heuda loba anu pamarehanana loba anu nyecel. Budak. Kapamajikan loba anu mere sangu. Ai urang meuli teu boga duit keur bako-bako acan. Sama urang teh gede jasana. Gede jasana urang teh. Cekeng teh supaya mamah cekeng teh engke dina waktosna engke tos agung urang kali. Cekeng teh papah cekeng teh. Aduh. Mama papah we. Papah cekeng teh hautan deui.
cinta deui ka mama. Mama teh kedah di blow. Lu kedah di naon teh di make up. Biar glowing. Nya angkat cekeng teh kali itu ka mana? Ka salon. Ka salon. Di blow di kiriti. Wah, gitu ta. Cenah ada tuh gaduh artos cenah kamu kapan aya cekeng penyejuk. Cari tanah tadi ini mah eta teh ku hidung budak teh. Ini apa majikan dari Dimbro, hari akhir mah di Imawe cicing. Maksud cicing teh aya tujuan eta teh. Ceking teh ieu anu rek necep areueuh. Mun pama majikan eueuh. Abi teh dua anak kita jeung budak, eta budak kan kocak dengek wae. Ceking teh ngejeduk sa teh cekengan lewe wae. Aduh, siapa eueuh, siapa ceking teh keur di blau. Da kocak dengekna. Yo antap rek ta budak da ganeng wae. Ah nyokot terus tahu anu 15 kilo. Gusti teu Aduh. Sirahna teh di dago eta. Di dago, kakara cempe. Udah mau, Ki. Aduh, pasti Aki. Beneran di Paluku segede kieu. Teh kumaha teh sok ajaran hansip di kieu. Jadi eta teh budak Aki teh maot. Oh, Gusti nu agung tapi keun bae kacang teh aya budak mah babari nyieun ieu. Caritana teh budak teh jempling we gitunya. Gusti teh. Tulilah Aki teh make sarung we kieu. Pan rambut panjang. Oh. Terus make cilung. Trok dina pantot teh. Aduh ceking aya jelema nu rek nyecep. Aduh. We asup ka kamar Aki teh diharudung gitu tah. Ari pet ka di luar teh atuh celengkeun teh atuh. Nyai cenah hiap cenah ayeuna mah urang teruskeun urang urut ku emak da kamari mama aya halangan. Lain anu nyecep datang teh apa teh mah paraji rek. Cek teh aing kitu urut naonna. Ari Aki teh kapaksa we da kagok. Terus make cindung ieu ngagolnya jeung posisi gigireun budak. Sup dan ini teh tak mampar aja teh geus rorong. Geus 82 tahun geus. Naon atuh Aki? Naon da ka diri mah modal we dari ka budak urang. Ngantunkeun gitu. Eta teh kieu we. Da pan teu saperti di bumi apa hen sanggar cararaan kieu. Aki mah pan merekat ku lampu nu 5 wan 2,5 Soalnya Ada di tatangga. Gusti teh merasa kacida. Ayo kita kieu we. Nyai cenah mana cenah ke emak bade ka dapur heula cenah bade nyana beli sakalapa ka mangurut nyai. Si mah para jete ini da ka dapur emre da dapat di sakalapa. Datang beureun mawali sakalapa urang teh ngagoler we kieu nya. Sok nyai cenah naling urang urut ku emak cenah da kagok nya neng. Nyai cenah sok nyangigir da teu ngeunaheun nongeng mah cenah nyangigir eta. Di situ teh geus kitu teh disikapkeun sakitu nyai cenah nangkara we cenah amil laras ngamsulkeunana cenah da kagok da geus rorong teh ketemu urang lalaki gitu nangkara we. Cik cenah ku emak urang singkabkeun. Urang sangsun di anak-anana cenah kitu. Eta barang disingkabkeun di samping emak paraji ngajerit. Kunaon tah? Masa Allah nyai tapi anakan keluar. oh iya udah Karena hal lain di anakan. Si goreng. Di anakan. Gusti. Aki teh kieu we, nyang hunyar kieu kitu nya. Geus disingkapkeun teh nya cenah ya Allah nepikeun ka ngaburah hol. Wang sangsurkeun kumaha cenah kitu. Terus disangsurkeun ka girang, bicara ka hilir. Disangsurkeun ka luhur, bicara ka halir. Yang penting ini sakalapa sih mak langsung di kieu. Oh beuki herang. Ngantung. Pas digawe kieu, tapi lila-lila mah da geuningan. Oh ya. Itu kayak saya juga. Aduh. Tadi barang mereka dieu. Kumaha tah? Cekeng aing bumi na pahen paling mana.
Masih gitu, ulung kena motor. Tiasa kene kana motor. Wah, atuh jago. Kan pasti urut. Pembalap. Pakatnya gua hayang ieu, tuh pokona mah cenah di mana ieu teh? Cawang. Tos belok kiri, belok kanan da dua pengkolan. Iya. Wah, kan belok kiri, belok kanan dah gitu. Tapi kan kami ayam ge, aduh siap we. Aya truk keur dalapan, keur cicing di siap. Cicing. Nepi cek kali ieu. Kan palabah gitu, tah palabah mana geuningan aya mah aya ieu geuningan loba pasar di ditu teh. Oh nya. Mogok motor teh motor. Aya angkot. Wah, teuneun we satu si motor teh. Stop cekem teh kala angkot teh da mogok da. Telepon wae teh paean ieu enakeun teh beli kaburu beuting. Gitu. Aya di jero mobil teh angkot pan sok pahareup-hareup diuk teh. Oh. Aya di hareup teh aya budak leutik jeung indungna di ais di kieu tah. Gitu. Budak leutik teh ka mana teh mah cenah hoyong nenek. Alah. Aduh. Kabeneran iki. Diangsurkeun deui. Cenah ujang cenah engke tos di bumi cenah engke cenah isi di dieu mah cenah aya si Aa cenah. Aduh. Cenah budak heulekeunana. Terus gitu teh. Oce cekeng teh pasian we da hawatoseun cenah urang kali eta hoyong mun alapah hoyong mun nen. Da karunya ka budak aki mah aduh. Aus pengalaman. Ai geus kitu teh da meureunnan karunya ka budak pula hol. Sok cerita gitu. Ada teh si budak teh teh ngarenek ka aki teh. Naon cenah? Ah, cenah ngalaleueun. Pas ngalaleueun benyol manehna teh. Oh, eta ka si mana teh? Lu budak nawaran cek eta. Miringnya. Eta pas budak keur benyol eta aki ngadak-ngadak halang. Nepi we ka dieu, alhamdulillah ayeuna di dieu gitu. Salamet. Alhamdulillah. Nuhun akinya aduh taluyu ieu teh nya jeung tema urang ayeuna nyaeta dongeng. pisan kan. Oh iya dongeng si akinya. Asli, Sahkeun tema urang. Urangnya dongengna Ayo muhun. memang dongeng teu ceureuh. Ieu mah dongeng saha? Dina dongeng eta dat saut tadi oge nu namina dongeng teh hiji carita bisa anu nyata bisa anu teu nyata gitu. Nah kitu Atuh nya. pasian heula maka ngaleueut gitu. Ah moakeun we. Iya gitu. Aduh, alhamdulillah wargi ngaronda sadayana dina wengi urang teh nya aduh asa kahibur pisan gitu namanya saalit pisannya. Rasana naon ya? Aya Kang En. Aya Kang Ajo. Oh, Tangerang. Kang Ajo. Kang Ajo Tangerang. Tangerang. Tangerang Kang Ajo. Aki teh jeung nonton di Tangerang teh. Raja. Aya sede atos. Nah gitu dah panginten kieu nya tak kenal maka tanyakeun. Nah saya. Saya. Ibu apa? Manteu apa makana tanyakeun. Aki teh bancak apa urang teh saha. Oh, iya. Eta beres. Kan kenal maka tanyakeun. Nah. Sayang tak sayang aku atuh bobok aki-aki. Kenapa makan tak ngokeun? Kolot ulah ngalapora. Alhamdulillah. Kolot mah lagok tapak genteng Di kade. Siap lot gitu. Aki teh saha atuh ki? Kapan lagi tengah aja cekeng teh hayang ka anak kali datang. Beda cekeng sok kumpul-kumpul ada ngarona cekeng. Aing ngarona teh nyata singkatan. Iya, singkatan. Di SD sekolah dasar. Karena Singkatan sapertos SMP sekolah menengah pertama. Jadi apa? eta teh singkatan. Aing ngarona singkatan. Semua singkatan sapertos SMA sekolah menengah atas. Ngarona naon? Singkatan. Sepertos Sapertos BKIA. naon tah? Bubur kacang hijau. Eta singkatan ya. Ngarona teh ki eta teh singkatan. Singkatan seperti Sepertos SD, sepertos tadi sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama. bubur leres. Eta naon eta teras. Aing ngarona naon ngarona? Ngarona Bubur singkatan. ngarona teh singkatan. Singkatan tina naon eta teh? Sepertos SD, Bubur. sekolah dasar, Leres. SMP sekolah menengah pertama. Jeung kula teh sakalian ieu. Ya, tambah singkatan. Pan SD teh singkatan. Ya, tidak
Dina SD. Ya. Singkatannya teteh. Tapi piluan. Ayo. Yang singkatan. Singkatan lain barang piwuru kan siapa karena singkatan. Di dia aya nu apaleun ki. Ngaronda teh singkatan. Ngaronda singkatan. Siga naon tah singkatan naon? Siga SD gitu. Ini masa belum sewa. Pada mah ngaronda teh wargi sadayana nyaeta singkatan. Tina naon singkatanana? Hartina teh naon? Singkatan we tos lah. Hartina naon? Tina naon. Kangen. Ngaronda teh singkatan naon atuh Kangen? Ngaguar obrolan budaya. Kita tadi oke BCA, luar obrolan budaya Sunda. Ngaronda eta Cocok, cocok. Nah, teteh singkatan. Jantan desa aki. Orang teh ngaguar orang ngobrolkeun budaya aya di Sunda. Anu kapungkur. Orang kan kapungkur ngalaman. Mumun. Dan tangtos murang kali ayeuna mah. Leres. Kapungkur kumaha zaman orang menuju budak. Budak itunya. Magi pangitan budak aya mah geus motor rara. Etem oge pan teu terang budak aya nama dulang lupa. Di luar dina acara ngarona. Eta sakit. Keceng singkatan. Wah parah tos. Aduh. Singkatan tina naon? Tina genyer. Sok lajenkeun deui. Mohon eceng singkatan. Ulah ulah nyana sopan bari nyari. Oh. Atuh Urang teh kudu jempet. Anu kedah repe. Kupingkeun pada malam. Lajenkeun. Kupingkeun. Oh, tentang budak itu bisa. Jadi urang teh Nah, bahayaeun. Mal kompok cenah. tos. Tawas. Kitu atuhnya wargi ngaronda. Sok oh, tadi gak wargi ngarona urang teh nya. Oh, urang teh satos pansip dempli, mun bari nyarios. Nah, itu. Mangga lajenkeun. para wargi ngaronda. Nah, itu dempli. Urang teh kudu ngadamukeun naon anu diaoskeun ku anjeun. Nah, eta Leres. Lajen ulah kacana kudu mangga. Wargi ngaronda bari dina kamu masyarakat eta. Ampun. Wih. wargi ngaronda sadayana satu candi lajeng. Sieun aya digembung mah. Satu acan di lajeng deui karena naon anu namina dongeng atuh urang taros panginten dongeng aki salajengna oge dongeng pahansip salajengna urang hiburan laki ya. Mohon, Urang hiburan lah. Mohon. Ieu teh aya lagu naon? Neng, eta nabi aki bade ngalagu. Aki pada ngalagu. Ulah sok kitu. Paderina mah panutup aki. Aki lah. Nah, itu. Lagu empok. Siap. Aja. Atuh wargi ngaronda sadayana urang kupingkeun heula hiji lagu Nyaeta nyaeta duka lagu naon Aki Kemot. anu baris di galinengkeun ku Aki Kemot. Aya Kang sa Nandi. haturan Kang Nandi wilujeng Salam ke Pak Aki. Tuh. Sok ah dan atuh sing leres atuh Aki. Salahnya. Sok ah. Naon Aki teh teh? Alasan kitu aya alamat kacapi iblis. Amal kan digemrekeun kitu digalungkeun. Kumaha? Geprak pisanan. Atuh ayo oge kenang buta ijo. Ai aduh itu generasi penerus pahen. Iya. Ayo oge juluk. Lu gelis alhamdulillah. Sok ah dan Bentang Mang Lajang.
luhureun manglayang tinggal di pantai Jepang kamari peuting ayeuna bintang rapang lobana bersarua handapkeun gunung Malayang malih lapkeun Mungkin sarung kuyang bentang menang mimpi gunung Malayang wengi kenjing urang pergi urang kerkongkoyan pangantenan mengi wayahna urang paanggang tapi soca tetep sami kermilan terbayang bentang luhur Malayang tinggal di pantai Jepang kamari peuting ayeuna bentang rapang lobana bersarua Si jangan sudah salayangannya. handapkeun gunung Malayang malih napkeun ngadagoan manggi sarung kuyang bentang meunang mimpi tidur gunung Malayang wengi enjing urang petik urang paanggang tapi saja tetap sami kermilan handapkeun gunung Malayang malih napkeun ngadagoan nganti sarung kuyang bentang meunang mimpi gunung Malayang di luhur gunung Malayang. Telepon. Betahnya Bentang Malayang. Bentang Malayang. Aing kan meni rabeng ke kalayangan. Bentang. Meni raosnya Singkat ya Allah Neng saya kabidangkeun wargi ngarona hiji tembang atau nepi hiji lagu anu nembe digalindekeun ku Aki Kemot. ku Aki mah Itu saha anu asli teh? Aki Kemot teh ieu anu sok abah anu sok di ieu keun Baingan. diobrolkeun. Tah ayeuna mah tah. Iya, aya apa mah? Hareueun teh nya. kumaha tah? Biasana panabah besok maranco dina Facebook na kahen. Mohon. Da ayeuna mah jeung aslina. Mohon Apa teh asa kaulugan menyan putih? Alah. Pamai abah mun teh jeung cet paeh jang urusan putih. Udah satu.
Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabda can dilajeng aki. Mohon. Biasa ieu teh. Aya SMK Seni Budaya. SMA Seni Budaya. Anu ngawadahan barurang kali urang sadayana, tetapi nu ngadidik barurang kali urang sadayana di bidang seni. Di bidang seni. Mohon. Laras. Didinya teh aya Naon wae cenah? aya karawitan, Karawitan. aya seni tari, Seni tari, Pesindenan aya. Pesindenan aya, Rias. kuis tuh Macam aya rias. aya. Kalau resah aya teh nampi murid enggal laki. Mangga wargi ngarona sadayana anu ngagaduhan murang kali. Daftarkeun wae ka SMK Seni Budaya atau alamatna di Cikadongdong. Di Cikadongdong. Insyaallah eta teh hiji-hijina tempat pendidikan anu paling mirah. Oge Sapriangan Timur teh mung hiji-hijina. SMK Seni Budaya. SMK Seni Budaya. Didinya mah urang meriyogikeun upacara adatna aya, lengserna aya, malihan peryogi pangantehna ge aya. Jangan atuh sawarah eta teh komplit. Komplit Sekolah SMK eta Seni mah. Budaya. Sekolah sama kita teh bisa di sepuhan. Di sesepuhana teh nanti ku Ibu Mia. Aturan Ibu Mia. Aturan di dunia. Oke, alumni nage ditampi di perguruan tinggi negeri. Oh, Sor, iya, ayo di UPI, ayo di ISBI. Tuh, didinya mah. Naon aluminium? Alumni. Aya nu di Sanggar oge anjing. Sanggar oge. Seueur. Eta kanggo ningkatkeun kanggo mulai seni budaya Sunda. Kasihkeun ka jati ka seni pocun teh. Ayo mah getos ki. Jadi kasih ku TikTok. Tak gitu. Jati ulah elek ku albiso. Ya, pokoknya. Aduh. Lajengkeun wargi karona sadayana itu masih kene ayanya dugikeun Mohon, lagi mohon. Terus. perkawis dongeng. Kumaha? Tadi teh dumasar kana eusina dongeng dibagi janten 7. Nyata nu kahiji aya nu sebatkeun dongeng sasatoan. Nah, kesatuan. Atanapi pabel. Mohon. Naon atuh dongeng sasatoan teh? Dongeng pabel nyaeta dongeng atawa carita rekaan anu eusina ngajarkeun moral atawa atikan budi. Budi. Ku kituna, Wah, buburi wae. Atikan abdi we atuh kitu nya. ku kituna carita teh nganggambarkeun pasipatan watak jeung abdi manusia. Ya budi manusia. Budi. Mohon. Ilaharna dongeng sato atanapi pabel nyaritakeun sasatoan anu paripolana dicaritakeun kawas manusia. Upama bae bisa nyarita oge ngagunakeun akal jeung pikiran. Dongeng sato biasana watek palakuna teh geus dipola dina kasusastraan Sunda. Dongeng sato teh pohara lobana. Aya deui nu disebatkeun dongeng babat atanapi sage. Sobat. Dongeng sage nyaeta carita ngeunaan kapahlawanan nu nyaritakeun kahirupan manusia di masyarakat jeung dina sajarahna. Sage mangrupa carita peperangan di zaman baheula. Umumna nyaritakeun tokoh anu legendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan. Jalma sohor atawa lalampahan nu pikaseurieun. Contona Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, Syekh Abdul Muhyi jeung sajabana. Hiji ki Mohon. dongeng kahirupan jalma biasa atanapi disebut parabel. Dongeng parabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Gaki. Itu tuh. Caritana loba pikaseurieun. Gaki. Itu. Tapi ngandung hiji atikan. Abi. Aduh. Contoh anu pangsohorna dina sastra Sunda nyaeta dongeng-dongeng si Kabayan. Abi. Lian ti eta aya oge dongeng saduran tina sastra deungeun upamana dongeng Abu Nawas jiga ieu. Ya, Gunawas. Nasarudin si Congcorang jeung sajabana. Tah, ayeuna urang di kaki. Ki, ari akit jasa ka dongeng teu? Wah, atuh kapungkur aki juara kaopat. Dina naon? Dina naon? Lan, Dina naon juara kaopat teh? dina ngadongeng. Oh, isi atuh ki dina 84. Eta mah juara kaopat tapi juara kagenep pesertana tadi gegenepan. Itu terakhir gitu mah. Oh, ieu pae nu arti hiji abdi. Berarti dia juara kaopat, dia juara kagenep, abi mah juara kahiji. Oh. Lagi hiji na. Kahiji jadi peserta.
Aki mah harita teh bahasa ngadongeng teh juara kahiji memang pernah. Tuh. Waduh. Jawa Barat. Mantap. Eta teh sadayana teh aya 300. Tuh, peserta nanti. Ya peserta Aki kahiji. Nya. Ngan anu 280. Salapan. Pego kabeh. Aduh. Udah jadi bentesnya mana ya? Ngalaman nu pego kumaha? Bentesnya tuh. Ayo nama Nikola, sayang, mau dai. Sakit kan tadi cenah biasa ngadongeng lopat. Urang sina ngadongeng Itu kenang. asa kuaha supami di Oh. buka capit. Nah, kecapean mau dah. Tah, aki urang mimiten aku dongeng ieu. Oh. Aya hiji raja. Kabegina teh gedang atah. Tuh. Komo nu asaku. Tipu, masa Tipu jeung ambis. Sakal atuh lain ukur raja anu begitu dengan asak mah. Muni kena kieu dongeng mah konok tapi goreng. Tapi gak boleh. Kalau tadi atuh goreng teh. Ayo dongeng sapi mah gitu boga tuh. Ayo ji raja rajin. Kok anak buahna malu mesti rajin. Soki orang ngadongeng. Aki mah pangiten ayeuna teh moal ngadongeng anu secara dongeng eta dalami. Karena sadinten sawengi mah. Margi dongeng aki mah eta teh karena setahun setengah. Eta teh. Ngadongeng. Saking kelepak mah terus. Tapi kahar dongeng. Lain jigana radio teh pika malum eta mah. Kaca-kacakan. Iya, dongeng. Blank radio percaya soraan. Bersih. Bersih. Nah, wargi ngaranna sadayana urang kupingkeun heula hiji dongeng ti Aki Kemot cing naon anu bakal didugikeun tina dongeng eta. Urang ngomongkeun. Aki mah panginten ayeuna teh bade nguniakeun dina cara nawe. No, kitu laras kitu. Saing ngadongeng mah lami seueur Mohon, dongeng. mohon, Nya, ke terakhir urang ngadongeng. Nah, eta. Saatosna tutup ieu acara ngarona urang ngadongeng ke. Sahanu nengalna? Nah, Sahanu dina pangimpian mah upami dina dongeng mah kapanan kahiji kedah gaduh rupi-rupi sora. Laras. Baheula mah teu aya sound effect. Ayeuna suara angin, suara jangkrik, Iya. suara bangkong, Laras. araraya. Dina chip aya. Aya, muhun. Baheula mah nganu kudu ngagunakeun ieu yeun. Laras. Tah, pan sada ibu-ibu ge ngagadang bapak-bapak oge. Tah kitu nih. Anu abi mah hidung nya. Hidung. Eta apoe teh ieu teh. Eta nyebutna gebet. Nuhun, tah bener Jepang gadis mah kieu. Oh. Upami anu tos nikah? Tah kieu. Oh. Anu janda? Kieu. Wah, Nini. Kieu. Nah, janten upami geuning sok ayanya anu lempang. Laras. Anu lempang geuningan oh ting kedap huruf lempang. Tah, kudua Mohon. kana harapeun mi tuh. Laras. Oh. Tah eta baheula mah kana bangku kana mik gitu. Lamun lempang duaan ku tilu tuh. Nah, eta lah Udah lupa. kuda lompat, tah imah beda kuda. Tah eta kuda. Mending depak. Mun depan, soraan. Hese, ngajak hese. Udah patut ke atas. Kantos. Aja deui. Suara angin. Nah. Suara angin. Ditiup suara angin mah. Tuh. Eta suara angin. Persis. Lampun suara angin tarik ting kena suara bedil. Suara nate. Suara bedil mah tuh. Wah. Suara granat. Mohon. Mahal. Oh ya. Aya tah nu kitu. Aya deui ayeuna suara naon ayeuna sak? Tadi Suara gerak. ayo. Granat. Suara kalau mati. Tah ayeuna lah Kalau mati. eueuh soraan. Ngajak kan eueuh soraan. Pesertana tadi ieu. Pego teh ya. Ieu nu pego teh. Pesertana teh ieu gitu. Apa suara kuntu? Tah, suara Ah. itu kumaha? Kumaha?
suaraan. Aya suara kudu mah kieu tah. Oh. Tinas. Tinas. Ayo bisa. Masa aku masuk. Sami. Oh. Gitu. Ayo apa ya, Mak? Suara itu. Teruskan, Pak. Tah jantan aya nake di dieu sadayana pemain sora-sora mah. Di dieu teh aya sora ucing, Oh. aya sora me, aya sora motor, aya sora sagala rupa sora aya di dieu. Cing kumaha ayeuna cing? Tah Panggilkeun. ayeuna sora motor. Oh, motor. Sora kunci heula pan motor teh. Kunci kotak. Eta naon ngaranna teh? Ah, hese lila teuingnya. Ah, enggak bener. Labu motorna. Juga teh labu motorna. Sudah motorna mogok. Dia kabur lah, aya lampu merah. Lampu merah. Ayeuna tadi dah kayaknya soanten sasatoan. Sasatoan. Sora uci. Sora ucing, Uci ngan teh hiji. aya ucing teh aya. Aya. Tang teruskeun ka ucing. Kumaha ujian kucing? Ya sok contohan cing atuh. Aki mah bari ngoneakeun sora-sora jelema we. Oh gitu sok. Ataupun jelema sang jelema ke terangkeun sadayana gitu. Tak ayeuna swanten pemuda. Oh, Pemuda umur 25 tahun. beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mitra dangu sadaya. Dina meuli urang sasarengan dina acara ngeronda. Dina parantos kempol sadayana nyeeta pahlawan ieu balada anu parantos bade ngadumekeun dina pidangan acara ngeronda. Nah eta Namanya 25 tahun. Abdi mah asa nguping dari Sanjaya itu. oh penyiar itu. Teman eta pisan. Eta pemuda anu 25 5 tahun. tahun. Ayeuna aya anu 35 tahun. Tah, 35. Tah. Pan beda sareng. Ada aya naik gitu. Aya naik sagede. Nada aya nadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ora da ungap. Mata sora bieu mah sora deme. Eta teh dalang-dalang ge kudu bisa eta teh. Sabab 20 sora upami tiasa nu deme bakal bisa. Dalang oge bisa. Mangga salajeng aya Prabu Asa Silih Ajara Sakti Pangandika. Aya Lingih. Tuh. Nah, itu eta seorang anu 35 tahun. Oh. Ayeuna aya anu 60 tahun. Ningkat deui. Ningkat deui 70 tahun. 70. Ari ceuk abah mah kieu ieu teh. Abah teh rek nanya ka Ujang. Nah si Nyai teh rek dikawin ku Ujang teh. Kawin moal. Lamun kira-kira ku Ujang moal dikawinkeun ku abah di. Asli pinjam. 70 tahun. Ayeuna Lebih dirinya. ayeuna aya nu 85 tahun tong nawar deui. Nah, kadituna mah pasti tos teu aya. Aki-aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti anu maha agung, kutan kieu karasana geus kolot ya Allah. Ari puting teu bisa sare beurang teu bisa barang dahar daeuh deungeunna. Tak sora 85. 10 tahun ke? Salah 10 tahun mah. 10 tahun. Budak atuh eta. Budak-budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak. Ayeuna aki-aki umur 85 tahun aya. Aki-aki pantaran pahansip. Sorana eta mah beda deui. Kumaha tah? Aki-aki urang lemur.
kali kayang aki maki jangan. Aki teh sanajan geus kolot ayeuna tapi cita-cita jeung kayang mah masih kali setinggi menjulang tinggi gitu. Sahoyong naon? Kayang lupa kayang teh eta gelingannya eta kitu pada ayeuna teh duda. Jadi Duda teh singkatan. Duda teh singkatan tina geus bisi digaplok di kutnya. Kaeta. Ayeuna sora Istri. awewe. Kudu ngaleut lagi. Sok mangga. Oh iya siap. Oot dulu. Oh, dulu ya. Aya keneh sora awewe gitu. Kang Atep oge aya. Kang Atep hadir. Atep Sudrajat aya. Alhamdulillah. Padahal Sora awewe umurna parawan keneh. Umurna 18 tahun. Sapertos neng. Langkung. Rancunit. Wah, cekrongkeun. Bunga-bunga tak? Oke. Kudu ngamat heula ieu. Oh, Janten anjeunna teh bade nyarioskeun. Soanten istri anu yuswana 18 tahun. Kuping tak kurang. kade. Sekolah seueur nyarios. Dia aki bade nyarios nyontokeun soanten istri anu 18 tahun. Oh, lu 18 tahun ini. Repe, atuh repe si Aki nyarita. Mohon atas. Kade ulah bawa nyarita. Kade. Wah. Kade. Soalna ieu istri 18 tahun. 18 tahun. Dulu jeung ngarangukeun ka sadayana. Kangen. siap. Mohon. Ieu kupingan bade 18 tahun. Semua. Atas. Wah, 18 tahun wah. Bade dicontohan wah. Contohan ku. Cana palu Aki, palu cana. Mohon lah. Palu cana. Atas. Mohon. Atas. Mangga. Ya panon tas malata. Penonton ngerambung tinggal. Kang Atep ngomong tinggal itu. Aduh. Ayeuna umur 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haturan ka ibu-ibu pangaosan. Dina dinten ayeuna bade aya pangaosan. Putuna kamu ka ibu-ibu dihaturan lingi margi pangitan badi diayakeun musabah tilawatil Quran. Dilajengkeun kana musabah tilawatil Quran. Salian di musabah tilawatil Quran. Ayah sajak. Tablik akbar gitu salah. Tablik akbar. Salah aya hati teh. Terus lieur ieu mah. Ieu mah kenara tadi rojokin. Aduh. Eta 18 tahun. Ayeuna 30 tahun. Langkung deui. Langkung. Anu 20 tahunan tak can kitu? 20. Terus kalangkung. 30. Rada pertengtang sakedik eta mah. Oh, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sareng bapak-bapak sareng sami-sami kupribadi dihormat. Waluya jajab namun kudirma suci alhamdulillah parantan abdi parantos aya di gigireun Budi. Eta umur 30 tahun. Gusti. Jadi robah gitu suasana. Oh, ningali Kang Budi. Ayeuna umur 50 tahun. Wah, Berada di jauhan 50 tahun mah. 50 tahun. 50 tahun. Mohon. Teraskeun we neng ojang di gedung. Makan, ngawas deh. Jika nanti dia kepanasaran Jadi nerakam ieu mah ya. Ajeng. Umur sabaraha teh? 50. 50 tahun. Ari cek aja mak ieu jang deui. Hah? Kumaha aduh. Oh, aya jang budi gitu. Oh, aya ieu nya. Tapi atuh. Ari cek aja mak ieu jang Didi. So, aya jang Didi gitu. Aya. Ulah make ngaran lah tuh ah. Naon? Teu naon? Sok. Ari cek abi mak ieu Nyai. Ari sakira-kira Nyai kumaha kira-kira Nyai teh hoyong dikawin ku si Aa.
Ari cama kumaha nyai da kumargi nyai paneten anu priwik nu tergantungna oge kitu nya mun eta mah tergantung nyai bade kitu dia oge Saya itu umur 50 tahun. Istri kurang ke dapur kumaha? Hah? Istri kurang ke dapur? Wah, aya aja. Ada. Ngadat. Ayeuna ini. Nah, kumaha ini. Ini umur 110 tahun. Panjang umur. Asa kumaha. Tos bengkung, tos kuy sungkul. Kada istri ka lihat separkeun cek. Kumaha? Eta mah ini mah lolobana teh dina ieu. Bahasana teh ieu. Ya Allah Gusti ya Mahabum Bukan cahoso utang kieu kalasan ai Geus kolot ya Allah lamun repeuting teu bisa sare berai berang teu bisa barang dahar pulang guling kasahan ya Allah Kebon naik ke 85 tahun mah untung aja 110. ngomong gitu Jika lamun ngobrol sareng nu Yuswa 110 tahun tadi kesel jika namanya. Leles lihat. Keburu Senin mah. Ari di dieu mah ya lamun loba dahareun Alhamdulillah. aya bui aya martabak tapi aya ge ieu gauk kata ki ieu ge martabak alhamdulillah meuni malalencrang ya Allah gedong si gerong hadendangung pahingeng mobilna loba Jajar aja nu mobil. jajar emah ge loba di terminal Aduh, ampun teh. mama baheula teh nyai ka jelema teu boga maya alo boga ieu mah ge butut mama Mas kan sabar mah nya. zaman baheula mah zaman mah keur ngora keur leutik luhurna boga ieu mah teh nyaeta ku hateung sisina ku bilin hanapna ku talupuh ya Allah ngan karunya kan urek niru salat kumisan ai boga ieu mah ku talupuh teh pas ruku derek cemkat lila da kumisna kacepet ku Terek nyebut Allahu Akbar ge salah jadi aduh Allahu Akbar Aduh, ya Allah. Datang incuna. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. saha di luar sakoe asup ka jero dan teu dikunci bukakeun we haluna maneh geuning geus ujang pasti mana Terus rutinan mah. ka jero Iya. Ari emak atus tuang. Emak atus tuang. kumaha Emak atus sholat ke acan. kumaha Pandu geus tore. Oh nya 110 tahun. Emak atus sholat. Engeus mate tadi ngan deungeunana eueuh Sanes emak atau sholat ke acan. Salat mah teu kudu dititah ku papada jalma urang teh kudu eling sorangan. Wal hadija ripu akana Islam ayo malubiha. Sing saha-saha jalma anu ngaku agama Islam kudu prak jeung migawena. Ulah ngaku agama Islam saumur-umur doraka teu daek leungit. Hirup ulah cara meuri ari ngojay unggal poe ari hanyirna wae. Mama sok sedih ayeuna teh ujang.
Papa maneh aki maneh kan geus teu aya di kieuna geus amra geus modal. Meli hese nyebut almarhum oge. Jadi modal. Jadi almodal. Mama kabayang baheula mimpi mah teh puting tadi. Mimpi naon? Mimpi buruk sekali mah. Mate mimpi kedatangan ku aki maneh. Di tengah teh tina galem bolah tengah bubupai bari jeung dus tas nyaba ti Jakarta. Koro nyum hareupeun emak terus nyum emak bah di impian teh. Masya Allah makanya kaleuleuk kasih kacinta tamplo ka manehna mengenang masa-masa yang telah lalu. Romantis oke manya. Jadi cinta yang pertama yang telah mendahulukan kita itu sekarang terpendam sama mu. Terima hoyong degeru salaki. Kan tenang. Ayah koyong si mate. Taeta umur 110 tahun. Terus panutup 110 tahun teh. Da sorana eueuh deui. Tah kitu panginten dina tata cara ngadongeng kitu nya tuh urang teh komo upami anu leres-leres memahami dina rupi-rupi swanten. Terus panginten ki aya bentenna teu antawis dongeng modern sareng model dongeng nu kapungkur. Tangtos benten aya bentenna tadi antawisna naon bentenna eta teh? Dongeng upami dongeng anu ayeuna. Dongeng ayeuna mah janten memang upami kedah mah dongeng-dongeng teh memang kedah digendrekeun sareng swanten. Sok sanosa ayeuna oge supados ngartos marurang kali. Upami tiasa mah teu sawe sabeus. Upami pendongeng mah janten istilahna teh sami. Pararunten. Oh, sumping dewa. Alhamdulillah. Mangga alhamdulillah. Selembu ieu mah asli. Sampai ujang nuhun. Tah kitu panginten dina tata ai kampung urang upami dongeng mah benten sareng sandiwara tunggal. Nah, laras. Upami dongeng mah ngange panganteur. Mohon. Upami sandiwara tunggal mah langsung contoh upami dongeng. Mohon. Harita bidarsih kermutek di dapur bari jeung kenyusuan budakna. Telila kurunyung bapana datang pok bapana nyarita ka pamajikanana bidarsi tanange eta itu upami sandiwara tunggal mah langsung penginten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, keling tamu mangga kalebet. Mangga. Dambang. Alhamdulillah sehat. Dupi akang di mana? Di Jakarta. Seperti segitu. Tuh. Jika upami dina ngaranna TV aya sandiwara tunggal asa ieu nya. Apa eta duh? Panjang. Iya ngaieu karana kitu nya sandiwara tunggal kanggo di ngaranna TV gitu tah. Nah, ras kitu. Atuh panginten aki sarta Candi Lajeng. Hiburan deui. Oh, hiburan heula penting. Gitu. Kanggo nyemangatkan urang. Leuteung tos aya eta nya aya Kang Aple eta nya. Karamba sadayana nya. Alah abot eta bahasa Sima cenah tuh. Aya Kang Opan oge saurna episode terkekeh-kekeh aslina. Mohon aduh petang aduh. Aya Teh Pepi Herlianti. Tuh, Teh Di Pepi. Garut. Di Garut. Alhamdulillah. Wana Raja. Tekan Sukabumi tentunya. Orang Sukabumi ya gitu. Oh, gitu. Urang ana lagu ya. Jadi Teh Pepi. Mohon. Aya lagu naon ning olah? Tuh, Tapak cinta. Tapak cinta mah karsok Kang Atep. Jang Atep Sudrajat. Maki telepat, maki ki laguna teh. Kumaha? Aya tapak nyiksa. Tapak cinta. Tapak cinta. Bener disiksa ku abi Da aya. keur pastinya harita teh sambil pamajikan. Hancit tepak nyiksa. Tuh, Urang MC-an ku si Manutan. eta laras mangga.
sok nyai Hayang buka. kasangapkeun dina lagu tapak cinta sok nyai perhalirkeun marek ngadedengekeun Mangga lejengkeun. Aya tapak cinta nagurak nasa tapak cinta manehna cinta nunggaran najan tengah jadi teu bisa ngahiji tapakna teu ilang dugi ka ayeuna masih kene aya tapak cinta manehna ngageleun rasa hese rek narima cinta lain datang tapakna ada imutna tetepna sorana Mangga Kang Apres kapayun. Oh, kering-kering ngibing ke berarti. Dah payun. Ada gibing dah. Aya tapak cinta nagurak nasa tapak cinta manehna cinta nunggaran jangan tengah jadi teu bisa ngahiji tapakna teu ilang dugi ka ayeuna masih kene aya tapak cinta manehna ngageleun rasa hese rek narima cinta lain datang tapakna ada imutna tetepna sorana serina tuwe gendeng na impengan ngageuneuh mual kapukus mangsa tapak-tapak cinta na impengan ngageuneuh mual kapukus mangsa tapak-tapak cinta. Lengse ka pidangkeun wargi hiji lagu tapak cinta nu metean. Parantos dipidangkeun ku Neng Ola. Hatur nuhun pamugi katampi kalayan kabingan. Kami tetenya Oh, Cinta. Kami dilagukeun deui eta teh Cinta. dilagu. Cinta manusia tapak cinta bagaikan pohon tak berdaun. Di saat akan tumbang diijak manusia tiada berharga lagi. Aduh. Leres. Tipis oge. Margi ngarona sadayana periode kauninga aki kemot teh kapungkur kantos. Janten pembuka
gitunya. Waktu diresmikeun ngaronda anu kahiji ti payun di luar. Nah, eta urang geus tepang di sarakakinya ki. Alhamdulillah dipanjangkeun yuswa urangnya. Wargi ngaronda sadayana lajengkeun aki salib teh ieu teh. Dan kapayuna mah hoyong aya calung ieu teh kitu. Insyaallah. Ya, para wargi sadayana saupamina para wargi ngaronda meriugikeun calung teu ka mana-mana. Aya hiji grup calung anu parantos kakoncara ka mana-mana. Nyaeta grup calung Gending Gandari. Nah, aya alamat teh di Cisayong. Pilih para wargi ngaronda sadayana peryogi grup calung sumping wae alamatnya teh di mana ki? Di Kampung Paraji. Tuh, Kampung Paraji, Desa Sukasetia, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, mangga didinya tah upami urang nuju syukuran hajatan tanah piro hoyong hiburan cenah hoyong seni budaya we cenah kesenian calung da margi aya mah tos jarang sumping wae ka grup calung Gending Gandari. Tapi langsung bae ka acara ngaronda. Mangga biasa ngalungkungan ngaronda kene dugikeun ka ditu nya. Sami sarumpun Di Kampung Ragaji. di Kampung Paraji anu sok gitu. Jantan tadi terus jantan juga orang Probolinggo ya. Jantan tadi pantos ka uningat cinta para bacinta. Dina sang diwaragi dina dongeng sok aya percintaan. Contoh. Hiji pameget anu muji ku kagelisanana eta hiji manojas proses kaneng olah. Mohon. Kumaha? Dua di antara istri jeung pameget. Mohon. Sampai akan dikata haji ku salira kadedeh jeung kamu mekanya ieu di kasanti sorana lalu kieu santi akan teu ngarasakeun bagja lamun akan mika cinta ka diri salira salira teh anu alus selalu hari tantum alus angkat hari keempat cerekat kelet nang ngeceretin imut nang nyiwit pamunteun ngadeuh seureuh keureuh ngayun ka deudeu pangabung-kubung-kubungan taarna teh jaman terangan pipi nalir katung diri waosna gula gumantung angkeng leutik lir papanting matak poho berang jengkeun rambut hideung sakolepat mata kuning geus poho dina kakeun santinya akang Kang Risman kanya dedeh abi cinta ka akang 100%. Santi Tapi abi tak aya jurang panghalang pikeun akang. ari kitu kumaha Sepuh abi teu ngawidian aa. gampi lamun sepuh sering teu ngawidian urang pasangan bodrek dua jadi kieu Santi lamun ieu rambut kagungan saha Kapan kagungan akang? ai lambai kagungan saha Sami kagungan akang. ari dada Sami kagungan akang. ari patuangan Sami anu akang. ari eta anu saha Ieu mah anu abdi. Anu akang mah nya ada benten. tapi Nyai Ridho Tapi akang ridho. Akang sumpah. Aya peribahasa kancai. Jadi selewi Kadaran. jadi selebat Sapapait. sama malin Sabagja. sacilaka hayu udah pabrengan runtut terus sawinan ngampak dina rumah tangga sebuka cinta kanya akan diduhi tampok akan teka salira Akang leres-leres mika cinta ka abdi. leres Kang Risman. Abi baca. nyalung we karena dada biasa akan ngebeli salira gelis Kang sahari berarti kang akang. dibelai ku Kang Risman teh goleda ning sa ning Santi tengah goleda ya gitu eta masalah percintaan sebab dina masalah cinta ge pan urang teh
kedah aya cinta sajati, aya cinta padati, aya cinta nondi, aya cinta kunti, rupi-rupi cinta. Cinta monyet. Aya cinta monyet. Matak akang mah boga pamajikan teh sapertos kaning santi atal maning olah. Sabab teh saeutik. Awewe anu gelis jereuh sulubuh ku akhlak anjur ketekat jeung kalakuan. Teu saeutik awewe anu sok ulih ti beuting. Da anu sok ulih beuting mah lain awewe kunti, ari kunti mah gorong tongongna, ieu mah lain gorong tongongna, gorong eueuh keimanan jeung kayakinan kasabaran diri. Tapi aku mah teu sapertos kitu, Kakang. Nya percaya ka salira. Tak kitu eta cinta. Tingnya tak gitu eta teh bahasa eta teh pami telepat mah bahasa Putri Widadari aduh asa wararaas gitu tah pami margi zaman kiwari mah tos langki aki dina perkawis bahasa oge gitu nya da tantosna penginten bahasa eta teh aya pelajaranana gitu kinya mau dari jamaah urang kali ayeuna moal terangeun gitu tah udah kusuk basana. Tah eta leres. Ada mah ya istri Japati mah. Kadang-kadang eta teh lamun sapertos bahan si baheula. Si awewe jeung si lalaki, si awewe jeung si lalaki keur bobogohan. Pan aya sok aya we geuningan anu ngengkangan. Gitu. Contoh. Kanya kadeudeih iwati kasalira ning santi. Assalamualaikum. Aya nu ngengkangan wae teh. Waalaikumsalam. Mangga aki kalebet? Mangga jang hatur nuhun. Aki mah bade dipengkeun we dieu. Cekap dipengkeun. Sareng saaki ka dieu? Ieu sadang jangdud ieu. Mangga jangdud kalebet jangdud. Mangga hami-hami we bana ieu kabeh mah dieu. Hatur nuhun aya gitu. Ini hami-hami we daya we. Kunaon mare teh bet nyarita kitu abdi mah colok datang seueur gitu dina sandiwara mah nyata sok seueur tuktekna gitu tak kitu abdi reupina dina acara diantawis bentana dongeng sareng sandiwara tunggal tak kitunya penginten ning olah ari dongeng mah aya prolog heula panginten diaoskeun ari sandiwara tunggal mah langsung diperagakeun gitu sok sanaos mung sakadar pami dina radio mas wonten unggul. Tapi tina hasil sandiwara radio eta tuh sok diangkat karena film oge ki gitu kan. Sepatos kapungkur aya sandiwara saur sepuh. Sirawing. Tah difilmkeun nya ki. Kan tenan istilahna mah name nguping sawanten wae eta teh mata kataji. Terus difilmkeun mane asa nyata gitu tah eta. Dan itu wargi ngaroda panginten asa sengit naon teh ning olah Parfum. Ieu nya parfum. Akan gendang mau parfum. si Aki satos saya itu Eta tisu ka dulu. Aki mohon tisu mohon. Aki mah Pak Haji mah sok hiyo. Oh iya pagi dah aya sengit parfum ieu teh sepatos parfumna Paris parfum. Oh ning olah Paris parfum teh di mana tuh? Aki sok nganggo da. Parfum. Sok nganggo. Paris Di Paris mah. Oh, da Aki mah katinggal. Aki mah make parfum naik ulah ka Paris. Iya. Mohon. Tinggal jadi Paris parfum Maksa di mana? nami nak gitu. Oh, nah. Tawargi karona sadayana sok pamina menjogikeun lisah sengit. Oh. Mangrupi-rupi lilisahan. Aduh, aya di mana eta? Di Paris Parfum. Di Paris Parfum. Alamatna teh di Jalan Muktamar Cipasung. Oh, eta maki wah segala rupi sesengitan. Oh. Aya di Lisah Aya. aya. Untuk Aki untuk masih muda Ki aya. Anu masih muda pantengan aya. Akinya anu tos Aya uswaan. parfum kanggo si Aki mah Mariam beulina. Mariam. Terus Mariam masuk nang ngajeugur. Meriam. Didinya baki aya parfum artis. Aya Raffi Ahmad. Waduh. Aya parfum Luna Maya. Hai. Tikawit parfum nasional. Aduh, Aya aya. mancanegara. Aya.
Aki besok kan itu Mana Ki sepi Penasaran wae, ya? Parfum anu alamat teh di Jalan Muktamar Cipasu. Eta teh cabang nu ti Bandung Ki. Hiji-hiji Nanti ayam ini tasik bunga di dinya. Iya, di dinya unggul. Penasaran Aki suka itu atuh Lajengkeun Aki ya. Mangga. Sahalit deui ieu teh. Mohon. Berkawis dongeng Dongeng barang ieu. mana? Da betah ieu. Eh, Lagi ngaronda sabayana. Aya oge. Naon eta teh? Dina ngalangkung. Oh, ngalaku. iklan heula. Oh. Aya nu disebatkeun dongeng babar. Nah, Babat galang maksana mah. sanes ge. Oh, Eta mah nyacar. Babat mah dikeureutan babat mah. Hah? Dikeureutan babat. 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 Nu tadi teh. Dongeng babat. Babat. Mohon wargi ngarona nyaeta dongeng sage nyaeta carita ngeunaan kapahlawanan anu nyaritakeun kahirupan manusia di masyarakat jeung dina sajarahna. Sage mangrupa carita peperangan di zaman baheula. Umumna nyaritakeun tokoh nu legendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan. Aya deui ngaranna dongeng kahirupan jalma biasa. Nyaeta dongeng parabel. Nyata dongeng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur. Caritana loba pikasirieun tapi ngandung hiji antikan. Contoh anu pangsohna dina sastra Sunda nyaeta dongeng-dongeng si Kabayan. Dia eta aya oge dongeng saluran tina sastra deungeun. Upamana dongeng Abu Nawas. Aya deui disebatkeun dongeng mite. Dongeng mite teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap karamat ku masyarakat. Umumna dongeng mite teh raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana alam gaib. Carita dina mite umumna ngalalakonkeun kajadian alam dunia, manusia jeung ayana maot. Aya oge mite anu nyaritakeun ciri khas sasatoan, wangun topografi, tanda-tanda alam jeung sajabana. Aya oge disebatkeun dongeng pieuteungeun. Dongeng pieuteungeun nyaeta dongeng anu eusina mangrupa tauladan pikeun kahirupan manusia. Contona Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Hartosna naon ki? nyari untung. Ras Cak-cak. Cak-cak dina hutu laun-laun. Dilebok. Aduh, nah gitu panjenennya itu ada seger kene ki. Indah waktu stay ieu ka hoyong manugi ka kitunya Orang orang salopang teh masih kena panjang urang Oh, teh. tangtosna masih kene tepangdinya. seueur gitu tah. Panginten aya salah sawios anu bade didugikeun ku Aki ngeunaan kacinta urang, kasono urang kanu nampina dongeng da ieu nama panginten tos rada langki. Khususna keur barudak ngora ayeuna gitu tah. Supaya ngawanohkeun deui kana dongeng teh cik numutkeun Aki aya teu cara-cara anu khusus ki. Aki mah duyung. Patali panginten istilahna teh patali ayeuna pan di radio-radio terus teu aya dongeng teh oge anu ngadongengna parantos panginten parantos teu aya terus almarhum pangintennya janten memang kanggo generasi dongeng teh memang sesah namun panginten teu kenging patah semangat anu cinta kana dongeng panginten biasa diajarkeun di sekolah atnapi di sanggar-sanggar atnapi nya di sanggar-sanggar atau di sekolah gitu ulah dibikeun kayak teh mangitan hiji budaya Sunda oge dongeng teh gitunya oge sanes non teh Sunda oge panginten sanes oge dina dongeng seueur gitu teh namun panginten ulah dibikeun kapareun gitu dina dongeng teh sok sanos ayeuna radio-radio parantos kira eksis panginten seueur anu sanesna elektronik anu sanesna namun panginten urang ulah dugikeun ka ceuk tadi teh jati ulah ka Sri Tujunti namun eta dongeng kedah tetap dikembangkeun di sekolah atau di tempat-tempat seni gitu namun sakitu Adi selalu ngadukung dina salurupi seni budaya komodi panginten ayeuna mah aya SMA keseni budaya salurupi insyaallah mohon
aya di dinya penyakit. Mohon. Atuh wargi ngaronda simkuring ngaturkeun nuhun ka Aki anu parantos salurumpaheun ka ngaronda. Sami-sami. Pamugi Aki panjang yuswa. Amin. Saluruh nasihat nya ki nu Amin. mah. Amin. Oge atuh tim ngaronda sadayana ngaturkeun nuhun ka Aki, oge ka Ben. Atur nuhun pisan. Oge ka wargi ngaronda sadayana ngaturkeun nuhun pisan nya. Atur nuhun ka sadayana nya. Sadayana anu parantos ngarojong, anu parantos ngadukung sagala rupina, anu satya nonton dita tadi dugi karengse. Atuh pangintennya ti simkuring nyieunkeun dihapunten bilaya catur teu kaukur ka basa nu pasalian nu matak tugena kana mamanahan. Oge panginten tim sadayana sakali deui ngaturkeun nyieunkeun dihapunten mugi ageng nawakufna. Insyaallah urang tiasa tepang di dina acara ngaronda nu salajengna. Oge sareng bentang sema nu sanesna. Atuh mugi-mugi Aki kapayuna tiasa ngeusian waktos dina ngaronda TV ki. Sama program naon wae gitu mah. Bade seueur birupi seripan masih seueur. Margi upami janten bentang sema mah penasaran ki. Tah hari kitu mah Aki nyepeng hiji program khusus dina ngaronda TV. Aki kemot debus, Aki bade debus ke. Debus akibat bade bakar badan. Saat terus dibakar kecana ke rumah sakit. Singkatnya pada dikecapan. Eta panginten insyaallah rupi-rupi seni sareng budaya panginten urang tayang ke dina acara ngaronda. Eta dipimaksa. Atuh sakali deui wargi ngaronda panginten ti atas nami tim kru ngaronda sadayana ngaturkeun nuhun. Atuh salajengna dipungkas wae acara ngaronda ku hiji lagu nyaeta Ngaguar Budaya. Kang Fahmi Yuli Jengwangi Ciwindu. Alah. Telat. Tonton.